A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam malian bin Malakan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syana Sya'abul Qadir Zailani qaddasallahu sirran wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanah Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Baqi wa khususan ajaran radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wa sulihim wa furahim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Dirinya bisa intinya. Ar-Rahman dari sifatna Allah nu maparing nikmat ageng di dunya jeung di akhirat. Ar-Rahim dari sifatna Allah maparing nikmat di akhirat tungguah. Langsung karena sholawat ya mah. Biasana kan sok tes di bismillah terus alhamdulillah ya langsung na sholawat. Allahumma ya Allah salli muga nambihan rahmat Gusti ala sayidina ka Gusti abdi sadayana Muhammadin nyata Kangjeng Nabi mun kaudag mah Udah dalgai. lega Sayyidina Muhammadin nyata ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyata Kangjeng Nabi Muhammad abdika no jadi abdina Gusti wa rasulika jeung sareng jadi utusanana Gusti adi Nabi Lumi Anumi Umi anu henteu pernah diajar wa ala ali sarangka keluargana Kangjeng Nabi wa sahbi sarangka para sahabatna Kangjeng Nabi wasallim Salim sareng mugi nambihan kesalamatan Gusti tasliman kalawan kesalamatan biqadril adzamati kalawan pamasti anu agung keagungan datika dat Gusti pikuli waktin dina tiap-tiap waktu warakhinin sareng tegasna dina tiap-tiap waktu. Qaratul lain mah aya kalimat eta teh luhureun bismillah aya teh. Wa ankihul ayama minkum wa solihina min ibadikum. Aya teh. Aya dina eta mah. Aya ini. Hah? Aya antong tayang kan bae. Aya jadi kamari merenan upudul ijen karek beres dituluykeun kana Quratul Ain sami masalah keluarganya. Jadi kitab Quratul Ain teh anu ngarangna teh Syekh Muhammad At-Tilhami. Syekh Muhammad At-Tilhami nyarahan Nadom Ibnu Yamun. Aya syair Ibnu Yamun teh tukang syair gitu. Nah, syair teh di nadom syairnya. Nadom mana teh disarahan ku Syekh Muhammad At-Tilhami. Ngaran Quratul Ain. Quratul Uyun. Aya Quratul Ain, aya Quratul Uyun supaya lihat tah. Ari Quratul Uyun mah masalah rumah tangga, ari Quratul Ain mah fikih di anu disarahan ku Syekh Junudin ngaran Fathul Muin sareng disarahan ku Syekh Nawawi di ngaran Nahiyatul Jen kitabna teh. Berapa lah kitab-kitab
orang ngaji kita biasaran ku iya gitu nya. Ya masalahnya masalah keluarga ya. Jadi make ilmu kayak rumah tangga teh. Atau kamu enak kuliah bagian hukum keluarga Islam atau kayak kepangi kira. Namun nakal. Maka di pesantren mengaji-ngaji kitab di pesantren nah tuh. Arah raya kan kayak sarua. Hah? Entah nama. Tengah jinawan. Ya, maksudnya baheula mah da teu sakolah gitu. Pesantren sarua ilmu nama. Masalah agama udah makanya pesantren. Gitu. Pesantren pan dilatih 24 jam teh. Cek nu sakolah. Dilatih teh henteu. Abana teori kan. Ini pesantren masuk buhudang jam sakieu kegiatan naon wae terus 24 jam terus ngaji ya terus dibimbing jadi guru ayeuna mah sekolah mah teu dibimbing sekolah mah sampai jam 12 panggil jeung guru tapi ada di pesantren ada kan tungguin tes dayana tes dayana ayah dari ngaji atuh dia awas kutuluyur ohnya rupa-rupa yang diawas henteu kan pada ilmu pesantren gitu lamun aal pesantren terus sekolah ilmu terus nyarampak di pesantren segala aya atau baheula ulama teu sakarolah tapi mas teu sekolah itu sekolah linter nih penemu gitu teh kan ada saha ulama hungkul al jabar kedokteran Ibnu Sina datang dikira ya nanti kitab kuning gitu tidak ilmu bu bikin akhirat ilmu na gitu sekolah mah bikin kadunyaan lalobana ai pesantren maksud ke akhirat pengamalan akhirat jadi dipraktekkan selama 24 jam tadi dipraktekkan berarti diawasi dibimbing pun jadi guru sekolah mah tadi dibimbing pun jadi guru antep di kelas ya unggul sekolah biasana kitab di sabadana bismillah teh alhamdulillah kalimat nata iya mah dina Ibnu Yamun mah dina Quratul Uyun sabada bismillah teh langsung maca sholawat atas maca sholawat alhamdulillah gitu ngagaduhan alasan-alasan masing-masing eta sami wae sampai ya teh Quratul Uyun teh nyarahan kitab nyarahan Nadom Ibnu Yamun ya Syekh Muhammad At-Tilhami teh nulisna teh nulisna mimiti tahun 1884 Masehi beres 1068 Masehi 1000 nya sana teh beresna 1068 Masehi orang Maroko kan. Jadi bedana jeung nu sajen ieu mah Ibnu Yamun Quratul Uyun mah dia bismillah langsung sholawat. Tahun nu sajen apa bismillah alhamdulillah itu emang langsung sholawat. Tak dia langsung sholawat kan. Atau sholawat sekarang alhamdulillah sadaya
Aladi eta kagungan Allah. Alam dasar berlihat eta kagungan Allah. Aladi tegasna. Dat Allah sana anu entah nyukupkeun li ibadi nikahi ka pirang-pirang abdi Allah an nikaha kana nikah li ibadihi kan. Terus baca salawat, terus muji ka Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi ari sadaya puji lihat kaguna Allah dari anu dat Allah sana anu tos nyunakeun Allah li ibadihi ka hamba Allah anikah kana nikah nganjurkeun gitu. Matak surganya Rasul lamun teu kawin lain sebagian umat kaula cenah teu kudu kawin. Maksudna di dinya kawin teh kumaha gitu. Bisa kira-kira orang teu mampu mah jadi maksiat usaha henteu segala itu ya kawin oke meureun sieun yang sarakeun anak batur mending entong mah seueur ulama katanya eta mah maksud teu kawin teh mah karena ilmu da itu karena ilmu nyupre ilmu itu atau karena kasieun bae lamun masalah keimanan mah teu naon cenah ngabela keimanan sok sieun teu bisa ngaruntagkeun lan ngancurkeun keimanan kusabab teu usaha teu gawe kawin lamun kawin sok sieun iman awewena atau iman urang teu kuat mending tong gitu. Tapi lamun henteu kawinna karena sieun teu kaparaban mah ulah ragu emang RT nu ngarijieun gitu. Nah mah kita kawin sieun teu kaparaban lah eta mah ulah gitu. Jadi dianjurkan Gusti Allah nikah tak dina Al-Qur'an ning ayaan pangkihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in hibtum ala ta'dilu pawa hidah hiji we cenah itu bisa mah adil eta hiji kita boga kita bisa hiji gantong ada kudu diparaban atuh pan rumah tangga teh kudu gawe rumah tangga teh wajib ulah yang dibere we ku kolot gitu. Kayak mun kolot teh rek di mana? Da mau salilana aya. Gitu. Nah, Gusti abdi teh meni hese-hese teh dengan jodoh teh misalkan. Ai urang hasilna naon? Ngahirupkeun diri urang sorangan ge can bisa. Komo ge ngahirupan pamajikan meureunna. Hirup urang oge dibere keneh, rek ge kumaha boga pamajikan. Matak sampe meh tiba nepi ka dinya. Diajar ngalah menang sorangan gitu. Enak kuliah nyebarang gawe itunya itu kabilang alus nya tolabul ilmi nya ngahasilkeun gitu. Pada saeutik teu mah dan nepi ka mana ge moal mah cek nafsu mah nu penting mah aya kadaek we anu penting mah ngahasilkeun gitu we heula. Masalah gede jeung leutik kumaha milik urang gitu. Nu penting mah urang aya hasil cek 1000 cek 2000 gitu. Da ai anu ditinggali nama lain masalah hasilna tapi kadaekna gitu. Jadi nu dihargaan teh lain hasilna gede atau leutik atau lain berusaha usahana daek barang gawe tah eta nu dihargai gitu. Gitu. Ada mah daekeun awewe kan ngadul mah gitu kan ngadul gitu. Tapi kan udaekan mah nya kita boga duit pasti da modal utama mah kadaek lantaran lain duit modal utama teh lamun modal utama duit kena kubeak duit mah tapi lamun modal utama kadaek duit mah beak lantaran urang aya modal kadaek kumaha kalau nyari hati temannya ngomong teh kumaha ngaterkeun belanjaan ini teh kuliah tuh gawe nu kieu teh aku mah teh gengsian terima kasih itu ya nu penting menghasilkan naon eta gitu. Jadi urang ulah ada orang itu kuliah ada orang ke sekolah gitu tapi kata gawe keur naon
gitu. Sok diajar gitu. Jadi orang kudu naon nggak bisa ngahasilkan masalah gede jeung leutik mah milik urang eta mah gitu. Untung nepi ka aya urang kuliah ayeuna nepi ka gawe mung itu ieu mung nah keur naon karena orang kudu rajin modal utama kaleukeun karajin najan boga ilmu boga naon itu ieu ayu tadi pigawe jeung taya kadaek mah anggar geus sebelas dina sirah we jeung natarang barana hasilna gitu. Mungkin boga pemajikan teh pan ku diparabah da mu awewe nu alus mah moungeun atuh ayeuna hasil naon diberean hayo madaekeun nu alus mah meunang usaha sorangan urang ayeuna hasilna naon ya mun dihitung teh mah gitu. Barang gawe lah ngarokok mah keur sorangan mah betonya merokok mah aya susana itu kan geus ngahasilkeun tina kesang sorangan geus ngahasilkeun dihargai teh lain masalah hasilna tapi dihargai teh kadaekna usahana eta karena bari kuliah bari barang gawe eta pan pacenah kieu ninganan ciri jalma anu sukses diantarana katinggalina teh di mana isuk-isuk daek barang gawe bosa sapu bohna eta suatu saat bakal sukses aya nu kitu tapi lamun isuk-isuk sare jecing gawe henteu sakola henteu kuliah henteu rek di mana hasilna geura ngaran-ngaran nungguan dibere malah hasilna kumaha aya nu kumaha leung basan nu aya nu merenya kumaha mun nu mere kumaha ada yang kolot cenah beunghan Allah nganalkeun kolot beunghan itu kolot aya sote urang udah naonan gitu kawan tuan eta kolot eueuh kata deh mana harta mah bakal beak lamun modal kahirupan urang ku harta bakal sangsara cenah ngan lamun modal kahirupan urang ku ilmu jeung ku kadaek itu pasti bakal kabungahan. Lamun modal hirup ku harta itu bakal sangsara. Lantaran harta mah kena ku beak, komo ayeuna loba duit teu boga ilmu. Rokok meuli itu ieu meuli lial kan beak duit teh. Rek di mana tangke? Tapi lamun modalna ilmu jeung modal kadaek mah pasti nambahan. Wanahahum sarang anu ngalarang Allah anisifahi ngalarang Gusti Allah kana ibadah tina ngalakonan zina gitu. Kakara sholawat deui jadi teknik Syekh Muhammad Atilhami mah gitu. Bismillah, sholawat, muji, namanya sholawat deh. Jadi lo bahkan sholawat. Sebab sholawat itu bisa sabab muka kenana ijabah. Mantak di mana-mana orang loba kesulitan, loba kahayang, loba sholawat teh. Gitu. Sholawat. Jadi di hati sholawat dia ngagungkeun ka Kangjeng Rasul. Atau ngagungkan diri orang, nah ada orang mah teu agung tapi ngagungkan Kangjeng Rasul sholawat ngadoa kan di mana orang maca salat ka Kangjeng Rasul di mana orang ngadoa ya maca sholawat ka Kangjeng Rasul eta teh keur urang-urang keneh gitu. Wa nahahum anisipah matakan tak aya ning aya keterangan kieu ahala nikah waharoma sipa ngahalalkeun kana nikah ngaharamkeun kana zina gitunya. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah waharoma sipa gitu. Ya dibahasain cek orang muji ka Gusti anu tos ngahalalkeun kana pertikahan ngaharamkeun kana zina. Eta dipake mukadimah ge ieu bisa tah alhamdulillahilladzi
sanali ibadihi nikah wa nahahum anisifah. Itu pakai mukadimah lamun rek narima nu kawin atau dina acara-acara pernikahan. Rek nerangkeun naon dia nerangkeun pernikahan. Atuh mukadimah na eta pake tah. Moana naon? Gitu mukadimah. Alhamdulillahilladzi sanali ibadihi nikah wa nahahum anisifah. Atau anu ya teh kan mukadimah nu sok seueur diange mah alhamdulillahilladzi alhalanika wa haroma sifah. Jarang kan kodima Hah? kodima alhamdulillah Arab nih. Betul pakai Arab. Atau pakai Arab lah diajar ayeuna baca sorangan hareupeun kaca gitu. Ngocoblak sorangan diajar ya kayak makanya kuat ku minang diajar. Wassalatu sareng ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan ala sayyidina eta moga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin eta Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi anu jadi pamimpinna urang Arab wal ajami jeung ajam. Kangjeng Nabi itu jadi pamimpin orang Arab jeung orang ajam. Naon ajam teh? Ajam teh luar bangsa Arab. Aya bahasa ajam, aya ngajam. Aya ngajam mah ngarencana. Isukan reka Bandung. Nah, ngarencana eta ngajam. Ari ajam mah luar Arab, bangsa Arab jeung luar Arab. Tah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Muhammad teh jadi pamimpin. Jadi pamimpin sakabeh makhluk mata aya sayyidul makhlukati pamimpinna sakabeh makhluk gitu nah itu Kangjeng Nabi. Sayyidul mursalin sayyidul anbiya gitu pamimpinna sakabeh utusan sakabeh rasul saberiji rasul ayat 313 aya nabi 124.000 nabi gitu. Nabi ya. 25 we nu apal mah kabar jeung teu apal 25. Apal-apal ngaranna teu apal riwayatna oge. Nyai saesena apal jeung riwayatna. Di antarana tanda buktina cinta na ka para nabi jeung cinta na ka para rasul apal kana riwayat gitu. Jalma nu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad pasti apal saha itu Kangjeng Nabi Muhammad gitu. Jadi ulah mika cinta karena perkara anu teu puguh. Mika cinta ka Kangjeng Nabi mah aduh jaminanana ge syafaat. Al-qailu anu ngadauh Kangjeng Nabi tanakahu tanasalu kudu karawin maraneh kabeh tanasalu tangtu boga turunan maraneh kabeh tuh diparentah tanakahu tanasalu pa ini maka sanyanya nakaula muka sirun eta anu ngalobakeun bikumul umama karena marentah kabeh kapirang-pirang umat katanya Kangjeng Rasul ya Kangjeng Rasul dan cariyosan Kangjeng Rasul marentah kena kawin sok sing loba turunan teh itu mentak mah teh ame di kabeh itu aya nu teu meunang di KB kumaha niat urang gitu. Ulah nepi ka ayeuna di KB itu ragu karena sieun teu kaparaban nah eta teu meunang gitu teu meunang. Kanjeng Rasul nganjurkeun nikah nganjurkeun loba turunan ka sakabeh umat bikumul umamah sabut umat gitu. Wa lal sareng ka keluargina tayyibina anu
anu saray sadayana keluarga Kangjeng Nabi wa ashabi sareng kapirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi ajmain tegasna sakabehna wa ajwajihi sareng ka keluargana Kangjeng Nabi ummahati anu janten pirang-pirang ibuna al mu'minina sakabeh jalma mu'min ila yaumidin nepi ka poe kiamat. Nah, tanya wa ba'du maka sabadana maca bismillah sabadana sholawat maca bismillah alhamdulillah sholawat deh sholawatnya 2 kali ya jadi gaya muqaddimah Syekh Muhammad Atil Hamim mah gitu sholawat muji sholawat deh kata anu biasa mah orang kan muji langsung alhamdulillahirabbil alamin ya terus karena syahadat dan muqaddimah teh itu sunat namun dina khutbah Jumat mah penting memang terjadi rukun itu teh model asyhadu alla illallah wa asyhadu anna rasulullah teh tapi penting nah muqaddimah ge ngangge syahadat alhamdulillahirabbil alamin katanya asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina ponokna gitu ama ba'du panjang-panjang teh enggak ayo muqaddimah panjang ayo dibahasna sautet gila muqaddimah diajar muqaddimah ku Arab itu diajar gitu ada tulisan aya nulis atuna sapinah ge aya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina wadin gitu Palama tatkala kana nikah ayana nikahu ayana nikah min a'zami eta satengah natina panggede-gedena asbabil iktisomi panggede-gedena sababna pamegatna pangkatna wa akbarodi non teh wa akbaridain sarang panggede-gede pang ilat ta'apupin kana ngaraksa na diri wa tahasuni sarang kananyan benteng minal auzari tina ngalakukan pirang-pirang dosa wal asami sarang tegasna tina pirang-pirang dosa jadi pangjaga perhatikan ngajaga jadi guys nah lamun hiji awewe kawin jeung lalaki itu sengaja ku Allah dihijikeun bisa jadi robah urang teh karena eta awewe bisa jadi robahna eta we karena eta urang jelas nama dua anak saling gitu nya gitu matak dihijikeun ku Gusti teh aya kecocokan ketika teh papisah nya meureun cocokna geus teh cocok matak papisah ge dari jodoh mah urusan Allah jodoh mah kita model itu anu saya wae cereutnya keur mawan jodoh Pak apa eta jodohna kudu sakitu lintan manggih ieu teh misalkan kawin 1 tahun 2 tahun 5 tahun rek teh papisah jodohna jeung awet sakitu meureunna bokna terus kita nikah deui tah teh naon jodoh keneh ganti deui jodohna tah eta gitu Pandi dihijikeun ku Allah dipisahkeun ku Gusti Allah sababna mah naon ngahiji papangi sababna mah bisa tina epi bisa tina naon lah bisa jeung gawe pangi jeung awewe kawin sababiahna mah naon kahiji kawin cenah atuh dina papisahna engke sababiah ku naon wae pambikat cerai yes. Gitu. Mata hakikat emang kawin itu dihijikeun ku Allah dina papisahna ge dipisahkeun ku Gusti Allah masalah sababiyah eta mah naon wae gitu
Nah tepira masalah mah tepira sakit tapi nepi ka papisah nya kudu pemasalah mah tepira tapi kan itu Allah nanyain sababna gitu. Sababiah hiji dihijikeun kawin teh entong silih salahkeun lamun misalkan ya rumah tangga ya pek teh papisah kijaed kawin jeung Nyi Sarwiti biasa sapoe dua poe jika raja jeung ratu ngarareunah nikmat itu ya lila kulila panggih jeung kabingung panggih jeung kasusapan gitu geuning rumah tangga trek dibeungharkeun can sagala aya nu tadina teu boga piring jadi boga piring nu tadina teu boga senok jadi boga senok nu tadina teu boga hutang jadi boga hutang. Nah, rumah tangga itu gitu. Nah, boga hutang efek teh naon? Misalkan papisah weh. Nah, itu ku Gusti Allah tentang disalahkeun. Cek si Jaya teh wah da si Sarwiti mau anu cek Sarwiti ngagorengkeun deui si Jaya tah. Nu ulah nama eta. Papisah itu halal ngan dibenci ku Gusti Allah, dibenci naon dampakna sok silih gorengkeun gitu. Mun ingat mah pan pisah teh meureunnan ku Allah ya teh jadi sababiah nama urang kudu pisah kieu kieu. Pada hakikatna teh Gusti Allah entong silih gorengkeun geus narima we nya eta bagian hirup urang. Setiap sirah boga cerita kehidupan masing-masing gitu. Aduh. Mana ya? Ja'ala muga maka ngajadikeun saha Allah Gusti Allah taala halna malur Allah manan kana naon teh tunggaranya ala ibadi ka pirang-pirang abdina Allah mu'minina ka jalma anu iman kabeh kan tunggara kanugraha merasa tunggara nugraha kabunga warahmatan sareng kana rahmat wahisnan sareng kana bebenteng kana benteng hisniu bentengnya almasdiu hisniu benteng minasyaitonir tina syaitonir rajim tina syaitan rajim ya anu dibenduan ku Gusti wal ismatan kulanat wa ismatan sarang kana pangraksa wa kana sarang aya minal azli eta satengahna tina panggede-gedena perkara teh sabab nah, jadi mah perkara ulipa anu diangkit bi adabihin ya kita benerangkeun adab-adab nikah wa sunanihi jeung sunat-sunatna wa mahabati kalau nikah sareng dina pang resep nikah mantu naon kitabanu dinadomkeun Syekh Imam Alam Alimil Alamati Syekh Imam anu pang alim alamati anu banget ngartina Al-Hamami kana masalah agama Mas Al-Hamami anu banget luhurna Abi Muhammad Said Qasim nyata Nabi Muhammad Said Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun di ngaranan Ibnu Yamun atelidi Yamun anu bangsa kampung Talidi mana Talidi tanya Al-Ahmas si Marokon si Al-Ahmas tadi Al-Ahmas Syekh Muhammad Atilhami dina nyarahanana Nadom Ibnu Yamun surah anjeunna ja'alallahu ta'ala manan ala ibadihil mu'minina muga ngajadikeun sa Allah Gusti Allah kana
non ngajadikeun kanugrahaan, kabungahan, kamakmuran ala ibadihi ka pirang-pirang abdi al mu'minina jalma nu iman ngadoa gitu nya. Syekh Muhammad Atil Hami itu ngadoa keur saha lain keur dirina keur sararea keur jalma anu iman supaya menang kanugrahaan anugerah katanya, menang kasuburan, menang kabungahan, menang kebahagiaan gitu. Jadi doakan, jadi ngaji kitab dia didoakan ke ulama. Malah menuntut ngaji malah apalin didoakan atau ngaji kitab dia gitu. Tapi kan minta ke Allah supaya ngajadikan anugerah, supaya ngajadikan kagembiraan, supaya ngajadikan non ku ayana ngaji ya teh gitu. Di rahmat jeung dinaon ku ayana ngaji ya teh jadi bebenteng supaya jalma dina rumah tanggana teh jadi bebenteng minasyaitonir rajim tina setan anu dilaknat benduan ku Gusti Allah eta matak rumah tangga teh kudu jeung elmuna ameh naon ameh apal ameh jadi ibadah. Ayeuna nu kawin gerah tanya masalah ilmu rumah tangga. Apaleun teu? Ayeuna mah santren mah percaya lah. Da pasti ngajinya, uku dilijen pasti ngaji, nu mah santren mah ayeuna qorotul uyun pasti ngaji, nu mah santren mah nya. Gitu, apal. Iya anu sakola beuring teu apal kawin, komo teu sakola nih. Teu apa rumah tangga teh kumaha? Misi-misi rumah tangga anu cek Kangjeng Rasul teh kumaha? Teu apa ilmu. Rek kumaha geura. Da teu cukup ku nganakan ngimahan ngabajuan. Gitu kan. Mata kudu jeung ilmuan mata saur Syekh Muhammad Atil Hami ku ayana manjeunna nyarahan kitab nyarahan Adom Ibnu Yamun ngaharepkeun sangkan jalma-jalma nu ngaji kitab ieu teh aya kagembiraan, aya kabungahan, aya anugerah ti Gusti Allah, oge kajaga karaksa tina setan anu dilaknat cenah ku aya ngaji ieu teh dina rumah tangga ge teh. Bisa apal ilmuna teh. Gitu. Wa ismatan teh nya supaya makanang pangraksa. Tina naon tina panggede-gede na perkara ulipa anu diangkit pi adabihi wa sunani adab tina pirang dina ya kitab nyata perkara anu adab-adabana nikah diangkit dicokot lah. Jadi apal keteng ku ngaji kitab ieu teh kate apal kumaha sih rumah tangga teh gitu sesuai ilmu nah sesuai pikiran urang. Rumah tangga teh asal jadi kan ilmu katanya. Jadi sih nanti kita tata cara di rumah tangga masalah kawin aya kada masalah sunat gitu. Kalau mereka resep mereka cinta karena nikah teh kedua apa kawin hayang ari ilmu rumah tangga teh apa atuh rek dibawa ka mana ke rumah tanggana. Mentak ilmu na heula. Enak model lainna kuliah nyokot hukum keluarga Islam. Otomatis masalah rumah tangga gitu. Urang kudu apal heula. Ayeuna ngaji kita kamari ukur tamat. Ayeuna tamat di masalah rumah tangga. Jadi kayak apal. Mau digabungkan yang ilmu kuliah. Jadi nggak di rumah tangga teh jadi di barang boga ilmu. Nyaho kita salit gedena dina masalah rumah tangga ilmu nangis nyampak dari orang kudu apa pan kitu geuninganan cenah cek keterangan lamun urang megawe hiji perkara teh apal ilmuna cilaka jadina teh padahal lamun teh mah budak rek kawin ilmu rumah tanggana teh apa rek kumaha mau rumah tangga geura gitu rek kumaha gitu mata kudu ngaji heula nu bener teh gitu ilmu heula. Jadi nak kitab dia teh seueur tata cara rumah tangga hidupna rumah tangga teh kumaha jeung naon deui
Jeung ayeuna rasa rumah tangga teh kumaha, cinta ke rumah tangga teh kumaha, eta aya engke. Nepi ka aya kieu geuninganan. Lamun mah awewe boga duit terus ngahina ka salakina, pada salaki teu usaha, ari awewe usaha di pabrik, ai salaki teh nepi ka aya ngahina, nepi ka atawa nepi ka ngarendahkeun kanu jadi salaki. Maka sur Kangjeng Rasul pilih engke maot rek maot nuturkeun Nasrani atawa Firaun gitu. Jadi digolongkeun jeung Firaun kitu teh tempatna teh. Umat saya teh umat Islam. Gitu. Matak awewe mah ulah nyebutkeun ka salaki anu rendah. Salaki teh gawe hina, ka salaki teh ngahina ulah. Kita mungkin aya ieu si dina kitab ya aya engke. Terus lalaki, kewajiban lalaki teh kudu kumaha, ngelmuan, tanggung jawab itu kudu gede kanya. Ciri awewe, ciri lalaki tanggung jawab jeung aya kanya kana pamajikan pasti daek usaha. Artina daek usahanya pasti neangan keur ngahasilkeun duit, bareng ngahasilkeun biaya hirup. Itu masing-masing boga cara. Gitu. Cara barang gawe nganalkeun tanaga, matak cek Ibnu Athaillah mah kabagi dua teh hirup kahirupan teh aya anu hirup nganalkeun tanaga barang gawe, aya anu hirup nganalkeun otak ilmu teh teu katembo barang gaweana mah tapi hirup ya aya hasilna berarti otak ilmu nu dipake gitu. Itu rupa-rupa eta wajib eta lalaki mah gitu. Aya kadaek aya kahayang usahakeun eta jeung lalaki teu meunang menta duit karena hasil usaha awewe. Haja awewe teh digawekeun supaya manehna cicing, udud ngopi gitu. Awas naga teu meunang lalaki mah. Da kuduna anu kudu gawe teh nu tanggung jawab teh saha? Salaki nepi ka mana oge. Kumaha cenah lamun ieu mah awewe gawe di pabrik urang cicing di imah, sok menta duit itu ya keur urut keur ngarokok. Alusna mah ulah. Kudu aya kaera atuh lalaki teh. Uga kaera lalaki minta kana ladang pamajikan. Kecuali lamun pamajikan mere tarima keur pembutuh dibere. Itu ulah kana. Mentak aya mah lamun si mama boga deui tara menta. Paling meres. Yang pangmelikeun udud teh udud teh sambung geus nuhun gitu. Tara sudah cik atuh boga duit mere-mere ka salaki teh tara. Hayang deh mentana oke. Ulah gitu mun bisa mah kadeng ka semoga pamajikan gawe duit ladang gawe pamajikan mun bisa mah ulah dipentakeun we. Bukan teh cenah pangmeli-melikeun udud atuh sakada ulah keun we. Urang kudu aya kaera, da urang nu tanggung jawab. Ku urang teu kabungakeun ku urang eta. Itu kene ke pangabutuh manehna pangabutuh awewe teh pan loba make up teh ya wah make up sabaraha purunya itu ieu bara rupa pangabutuh awewe teh beda jeung pangabutuh lalaki paling udud hungkul lagi itu tak entong bisi engke kawin awewe barang gawe meunang lamun dibere ya tarima gitu. Urang lalaki kudu aya harga diri lalaki teh mentang pemajikan komunitas gawe dia. Naon hah? Cicing di mitoha. Aduh, mending keneng ngontrak teh entong lobang hiji jeung mitoha. Gitu. Aduh. Mana bet? Saya ya kitab teh nyaeta ya nyarahan Nadom Ibnu Yamun. Ngaran Ibnu Yamun teh nyaeta ngaranna teh Abi Muhammad Said Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun. Nah, ngaran asli nama Abi Muhammad Said Qasim bin Muhammad bin Musa bin Yamun berarti kauyut. Said Muhammad ka Ahmad Bapak, ka Musa Aki,
kayamun uyut di ngaran Ibnu Yamun ngaran uyutna anu ieu mah nu dipake mah seperti Ibnu Umar ngaranna Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud ngaranna Abdullah bin Mas'ud. Aya mah Ibnu Yamun nu terkenal nama Ibnu Yamun ngaranna mah Muhammad Said Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun gitu. Padahal ngaran Yamun mah uyutna. Gitu. Rahimah muga ngarahmatan hu ka Ibnu Yamun sallallahu Allah taala hal namur Allah waradiya jeung muga mikarido sallallahu Gusti Allah anhu ka Syekh nu tadi teh Ibnu Yamun Syekh Abil Muhammad bin Qasim Muhammad Said Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun tadinya supaya anhu ka itu Syekh ahbab itu maka mekaresep an adoa kana ngasep kaula an adoa kana ngadamal alaiha kana ieu nadom alena teka tingali ya madumah manadum itu madmumah teh naon madumah kitab anu dinadomkeun gitu resep cenah saur Syekh Atil Hami resep cenah kaula teh kana nadom ieu teh kitu nya ngadoa anjeunna sangkan anu ngarang nadom ieu dibere rahmat ku Allah dipikarido ku Gusti Allah sababna kuring resep kana nadomna teh nadom Ibnu Yamun teh disarahan jadi Quratul Quratul Uyun bi'awanillahi kalawan pertulungan Allah ta'ala hal namul Allah syarahan kana nyarahan mutasyaran anu diringkes itu kuayana pertulungan di Allah bisa nyarahan jadi orang ge kudu inget ya contoh ya contoh ulama kamari dina karya-karya Syekh Nawawi kamarninya anjeunna teu poho didinya contohkeun ku urang bisa na ki perkara aranjeunana bisa nyarahanana kitab teh mengakui yen ieu ku pertulungan Allah. Jadi suatu contoh ke urang bisa naon aktivitas naon eta ku ayeuna pitulung ti Gusti Allah. Daekna ngaji ayeuna eta ku pitulung Gusti Allah. Gitu. Syariatna mah kumaha wae eta. Allah teh nyaaheun eta nya. Jadi kudu ingat jeung kudu ngarasakeun, kudu sadar yen itu ku pertulungan Gusti Allah. Ayeuna motor salamet ti imah nepi ka tujuan weh di ka bumi. Tah eta ku pertulungan Allah. Kudu aya hadir dina hati eta teh. Gitu. Mengakui ulah jadi kesombongan teh ingat ka Gusti Allah. Urang atuh cenah. Kacau. Aya ge ulama dina raraga nyarahanana ya kitab Ibnu Yamun teh sanadom Ibnu Yamun anjeunna mengakui ku ayana pertulungan Allah bi aunillahi taala sarhan mutasar gitu bisa nyarahan teh ku ayana pertulungan Allah gitu ya hulul fadhaha anu ngudar mukakeun isyarah al-fadha kana pirang-pirang lapad madmumah al-fadha lapad madmumah ngudar mukakeun kana nadom-nadom syair-syair gitu Ibnu Yamun gitu wa yubainu sareng anu martelakeun ya sarah muaniha kana pirang-pirang makna dijelaskeun deui makna-makna nadom Ibnu Yamun. Guerel iksari. Kadinya. Guerel iksari henteu ngalobakeun mumilin wala itisari anu ngabosenkeun, ngajenuhkeun wala itisari sareng anu ngaringkas gitu. Jadi sedang-sedang lah kesina teh. Milin anu ngaruksak yang tapiu kana makna
lo bisa ngalap manfaat bihi kalau bisa ngalap. Jadi di nararaga nyarahan Nadom Ibnu Yamun Syekh Muhammad Atilhami mengaku eta sadayana ku ayana pertolongan Allah jeung teu ngarobah teu ngaruksak kana mana-mana nu aya dina Nadom Ibnu Yamun. Anu bener-bener dihadirkeun kamanfaatanana tina eta kitab atau tina eta Nadom Ibnu Yamun insyaallah. Insya mula mengaraksa ngersakeun Allah salah Gusti Allah man saning jalma huwa ari jalma qasirun anu pondok misli pikiranana insya lamun ngerasakeun Allah man saning jalma ka jalma huwa are ieu jalma qasirun eta nu pondok pikiranana gitu. Wallahu a'lam bishawab.